kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sinareng kasempetan sahingga urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai dina ieu kasempetan kalawan dina kawilujengan. Sholawat kalih kasalamatan mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wastapun Trisviani Mutiara Sona ti kelas 11 MIPA 3. Simkuring ngagem pancen janten panumbu catur. Teu hilap mahaturkeun reueun nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos keur sahadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan pentingna ngajaga kabersihan lingkungan. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang sadaya buka sawala ieu ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, ieu diskusi teh diayakeun kulantaran ayana rasa prihatin dina kaayaan lingkungan anu beuki dieu teh beuki diruksak. Di antarana dilantarkeun ku micin muntah di mana wae, nu antuhna nimbulkeun caah atawa banjir. Tujuan ieu diskusi teh kumaha sangkan urang tiasa ngajaga lingkungan anu sehat, bersih sareng henteu nimbulkeun masalah. Dina ieu kasempetan narasumber Bapak Udin Saipuddin ahli dina widang kasehatan lingkungan bade medar materi ngeunaan ngajaga kabersihan sareng kasehatan lingkungan. Supados ieu acara lumangsung kalawan kalancaran, simkuring Trisviani Mutiara Sona bade ngamoderatoran atanapi panumbu catur dugi karengsena. Ka Bapak Udin Saipuddin sumangga dihaturan kanggo ngabahas materi salami 15 menit. Mangga ayeuna ka pamilon ieu diskusi bilih aya anu teu acan paham atanapi panasaran kumaha cara ngabersihan lingkungan, dipasihan waktos 15 menit kanggo ngadugikeun patanyaan ka narasumber. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh dikawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Mugia mangpaat sareng janten panyumangat kanggo urang ngajaga kabersihan lingkungan. Kukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku aosan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu geunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.